Poe ayeuna mah ek eureun heula mulung limus teh rek ngalaawi heula keur pangparang waluh. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya ibu anak dua di kampung. Nya, ieu teh ek diajar pepelakan boga taneuh sagopek. Lain sagopek sagowok meureunannya. Di pelakan cabe, pelakan waluh, pelakan sagala we gerang kewang tingali. Ayeuna teh si waluh teh geus ngayang, heuh ngayangna kana naon atuh di pangparangan mah matak ayeuna mah heueuh da ngaranna ge eueuh lalaki geuningan jadi kusorangan we ku awewe. Jeung kabeneran si Inces Anjeli teh boga kebon, heuh teu jauh-jauh teuing kitu ti imah teh boga kebon awi kitu. Eta ge lain ngaolatina ieuna coconganana nu di alana mah. Tilu solonjor tuh loba-loba teuing da berat geuning mawana berat awi mah sasiki oge ayeuna meunang 3 tuh. Mudah-mudahan sing cukup gitu tina taneuh tina sagowok jadi 1 hektar gitu nya. Tuh itu teh jalan menuju Cikaso. Laut Panjang nu kamari di Ojayan teh ya geuning. Jeung cungakang deui awina ge kumaha teh ngabeungkeutna teh. Ieu teh nyorenang samping tadina mah heuh sugan teh bakal kabawak kitu ku samping apek teh da moal mahi geuning ku samping teh diakod oge. Matak ieu teh di ieu we. Digotong jeung si Inces Anjeli lumayan alhamdulillah ieu teu sia-sia mawas si Inces teh. Tinggal balikeun we tuh. Dasar bocah tuh ti mana-mana Gusti si bocah. Di tengah perjalanan ieu teh ningali si bungsu tuh tinggal ieu keur ngaungklek-ungklek kai jiga zaman baheula indungna kieu ya pagaweanna teh. Tuh da ngaranna ge kebon sisi lemur jadi babari we balikna oge teu capek teuing nya walaupun keluar kesang oge tina bool-bool gitu. Lilah tepi we.